geus bisa wudu. Nah sababna lantaran 7 tahun geus kataktik wajib ibadah. Lamun bisa urang geus 7. Nah sigana di dieu selewat 7 tahun mah kabehnya. Selewat 7 tahun. Tiga nama gitu. Moal aya 5 tahun ka bawah moal. Berarti urang wajib ngaji, wajib salat, wajib puasa. Lamun teu berarti urang dosa. Kajaba lamun urang geus mangga karek 5 tahun. Ngan 5 tahun teh urang geus ngimpi jima umpamana ai baheula mangimpi jima aya nama nempo jima. Kalau baheula mangimpi aya pas nempo dina HP. Nya, baheula mangimpi aya nama nempo. Bayangkeun. Dohir mana dohir keneh ngimpi, dohir keneh nempo. Dohir nempo matak budak ayeuna lamun ieu 4 tahun geus ngeukeuk HP ningalian anu kitu geus balik eta budak. Geus wajib salat nanti. Naon sababna? Lamun babogana nyalakeun berarti eta wajib. Ngan nu di dieu bisi nu cicing di dieu ningali nu kitu teh nyalakeun heuh eta can balik. Bisi nu kitu ningali nu kitu mah cilaka. Oh, mah opi kitu. Generasi muda ayeuna cilaka. Generasi muda ayeuna cilaka. Cilaka naon baheula mah jaman kolot baheula mah ngimpi jima. Lamun dina kitab sapina mah alamatul bulugi kitu nya. Cirina balik dan tawisna ngimpi jima. Ari ayeuna mah lain ngimpi nempo jima. Nampo ayeuna nampo mata tamah dikuatan ku pamarentahna wajib daring banyak kapan ari belajar setengah jam ari nyawa HP timiti beuntak nepi ka peureuh teu ada. Jadi meureun ieu lamun urang dek ngeritis kana kayaan generasi budak ayeuna urang gitu ya dek kumaha nagara urang kaharupna unggal poe ge pan kok wauh pan tapi ngomong tara aya pan HP di mana-mana model kitu. Meureun lamun ningali ati kanjing didikan meureun da teu cukup ku dari lain ku masalah darina meureun masalah ya masalah belajar tapi hak moral ieu budak teh ka mana meureun moralna teh eueuh moralna eueuh sababna lantaran pergaulan geus jeung HP yakin meureun ilmu teh geus mal aya manfaatna ilmu teh geus daya manfaat barokah manfaat ilmu ibadah sama daya pan urang we contoh lamun urang bisa ada HP pan ngoreja ngoreja tapi nggak ada yang ada kan orang lain ngoreja karena hepe nggak ada ya. Berarti yakin seperti dia ansurkannya Rasul jadi nyimirari ilmu teh setiap waktu jeung setiap tingkah di mana wae ai kuduna mah lain sakali ngaji teh ngal penting mun daek mah ya ngal penting ngaji teh mun daek mah mun pan bosen ngal penting mah samu sakali gerajin bosen ngalaksanakeun talab ilmu pelaksanaan perintah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah surkannya Rasul kieu eta keur nganyatakeun ilmu teh ieu hiji permata. Eta hadisna. Nomor kadua, ibadah ge permata. Surkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam anaman abadallah bi ghairi ilmin kana dararul aid alaihi. Sajalmi anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin teu dibarengan ilmuna kana dararul aid alaihi mangka kembali kata jama teh kamadaratan kembali kata jama lain ganjaran. Lamun ibadah teu dibarengan bisa babi ibadatihi aksar minan nafil hasil ku sabab eta jamat ibadah mah loba salat mah daek puasana mah getol urang ngeun hanya kal eta jamat teh teu hasil tina ibadahna lantaran ilmuan saudi dia elena pahmu ibadin qad ista'aba nafsu fil ibadah sehingga keun loba jelema anu capek ibadah tapi teu meunang ganjaran kunaon sababna lantaran wa huwa madalika musirun alal maksiat eta jalma nukut wae maksiat getol ibadahna ngeun maksiat teu eureun eta ciri ibadah teu dibarengan ilmu. Contoh lamun dina nu Al-Qur'an eureun fawailul lil musallin salat mah getol ngeun anger we di neraka we bagian sababna lantaran bau teu boga rasa da kuring mah salat geus salat mah kieu deui anger we eta ibadah moal ayeuna lantaran musirul al maksiat. Jadi meureun ayana ilmu teh pikeun menerkeun ibadah nu bener teh ku ayana dibenarkeun ku ilmu. Jadi ilmu jeung ibadah teh kudu aya duanana. Ngan pertanyaan ayeuna meureun ka urang saria, mana nu kudu digerakkeun? Nya. Ilmu. Tadi mati luhur ilmu permata, ibadah ge permata. Jadi sarua saimbang kuatna ngan anger kudu aya nu diheulakeun. Moal ayeuna diheulakeun saudi dieu para jamaah sadayana bahasana ayeuna anu diheulakeun kurang sadaya anal ilma asraful zawhar. Sana ilmu teh pang mulyana permata. Nya ilmu heula.
Jadi kurang dikepain kurang teh mirarian ilmu nah ya mah minal ibadah mah dirikeun ibadah walakin lamu dalil abdi minal ibadah mal ilmi tapi mihape keur urang sadayana wayahna ibadah teh kudu dibarengan kawan ilmu. Jadi bari jelas urang naos ayeuna sami sakali teh urang milarian ilmu hayang bisa ibadah urang aya dina panampian Gusti Allah. Sekalipun ibadah urang saeutik tapi hayang meunang ganjaran. Percuma ibadah loba teu meunang ganjaran. Bahasana sore dia terasna ma wa ila kana ilmu habaan mansura. Lamun urang ibadah teu dibarengan ilmu mangka ilmu urang ibadah urang ibadah lebu anu diaurkeun. Manfaatna wajah sabab bakal jadi madarat. Ibarat lebu nu diaurkeun teh lamun aya keneh lebuna meureun. Ayeuna mah lebu mah tanah ngebul we di lapang. Pan manfaatna. Kana panon metak perih nya. Terasna di meureunna metak kebul, metak terus salamun ngisep metak jadi pengit, metak jadi batuk. Yakin eueuh manfaatna. Saredeuna para jamaah sadayana painal ilmu mimbi ya. Ini contohna. Jangan ayeuna urang menyesuaikan ilmu anu paling utama ibadah nomor kadua lamun di nomoran ya. Lamun di nomoran ya mah. Hiji ilmu nomor kadua ibadah. Bari sarua nomor 2 ge permata keneh. Ya. Ulah teh bisa hiji ibadah doa mah angger ilmuna heula geus ilmu nama ibadah. Contoh di dia supaya lebih hati ka urang. Fa inal ilma bimanjalati sajarah. Ilmu mah diumpamakeun tangkalna. Nah rek tangkal nu buahan dek naon. Ibarat ilmu mah tangkalna. Pohonna. Terasna di sore dia wal ibadatu bimanjalati samratihi. Ari ibadah mah buah tina tangkal. Urang boga tangkal buah. Tangkal buah eta moal aya manfaatna lamun eueuh buahan. Pambereun cek kalau urang teh tua we jangan tangkal buah teh teu buahan geuning. Dawa manfaatna. Berarti aya manfaat tangkal buah teh lamun aya buah. Ilmu urang ge sekalipun ilmu na geus mapan, ilmu na loba, kanyana loba lamun teu dibarengan ibadah eta ilmu eueuh buahan. Eta ilmu eueuh manfaatan, eta ilmu eueuh ganjaran. Dina hiji riwayat para jamaah sadayana, hiji riwayat di zaman Kangjeng Nabi di Bani Israil alaihissalam aya hiji jalmi al ibadahna ge 500 tahun ibadahna. 500 tahun ibadahna. Anu 500 tahun ibadah teh teu pernah maksiat saketep netra sakijepanya teu pernah. Ibadah we 500 tahun teh. Ibadah. Sehingga kan ditanya melalui malaikat Jibril kata jamin surah Allah, nah hayang kumaha maneh ayeuna ibadah geus getol hayang kumaha bahasa cek eta jamin soleh abdi hayang dimotkeun keur kayang sujud nyembah jenengan Allah Subhanahu wa taala dijabah ku Allah. Maotna bersujud keur eling ka Allah. Mudah-mudahan orang ge di mana tilatihan teh kalebet jamin keur eling ka Allah. Amin. Beres teh dijabah ku Allah, lebat teh jaga. Jadi ditanya ku Allah Subhanahu wa taala mulai malaikatna. Ya teh jamin teh geus yakin jadi ahli surga kulantaran 500 tahun ibadahna. Beres tidinya ditaros deui nakunaon mah anjeun ka surga teh jawaban cek eta jalma ku ibadah abdi. Jawabanna ku ibadah abdi bisa ka surga. Tanya di kalau tema ku ibadah abdi 3 kali nanya anggar ibadah dicek Allah. Lamun anjeun bener nganyatakeun ibadah bet kana surga ku ayeuna ibadah anjeun ku ayeuna ilmu anjeun sobat timbang ngicep anjeun sariga 500 tahun. Timbang teh amina. Nikmat Allah ngicep 500 tahun teu kabayar ibadah 500 tahun. Ku nikmat ngicep. Can nikmat kurang ngangsu. Nikmat sampai urang bayar nyuswa 80 tahun. Ibadah balang betok. Urang nyebutkeun jadi ahli surga. Urang nyebut jami soleh. Ari ibadah bayana 60 tahun bari loba doraka. Anu ibadah 500 tahun tanpa maksiat teu mahi pake mayar hiceu. Urang geus pernah jadi anu ganti oli sugan panotna seuseut diganti olina. Pancen pernah. Sugan aki-aki ka mana? Ki ganti oli cenah geus seuseut panon. Eueuh. Istimewana nikmat nyicep ti Gusti Allah. Coba kabeureupeunna pan karasa peurih nikmat ya Allah. Nikmat luar biasa karek nikmat nyicep oh nikmat nyarios, nikmat ngupingkeun, nikmat pandangan. Wah di mana mayana urang. Kan Allah mah teh hayang dibayar. Hayang mah di ibadah.
masukan cek Allah teh mana bayar ke mana ucapan mana teh cek Allah ibadah ka kaula dibarengan kalawan ilmu. Ieu meureun keur nyontokeun istimewana ilmu dibarengan ibadah. Anu saterasna di ideal aslu lakin intifa la yasul bisamratiha. Jadi asalna dina tangkal teh angger ma aya paedahna lamun eueuh buahan. Sekalipun tangkalna jangkung, tangkal istimewa, tapi lamun eueuh buahna angger eueuh manfaat. Jadi sekalipun ilmuna loba, ibadahna kurang mah angger we can jadi ibadah. Jadi urang teh meureun sakedik tapi jadi ibadah anu dibarengan kalawan ilmu. Terus nadi ayakuna min kalal ma'aini ayana hadun wa lihada qala Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Hasan Basri utlubu hadal ilma talban la yadur bil ibadah watlubu hadhil ibadah talban la yadur bil ilmi. Hasan Basri. Jadi utlubu hadal ibadah pilarian utlubu hadal ilmi. Tangan ku anjeun ieu ilmu talban la yadur bil ibadah. Pilarian ilmu teh ulah madarat kana ibadah. Kumaha mirane madarat ibadah? Ngaji unggal poe salat henteu, eta teh madarat kana ibadah. Ngaji we hayu ka mana ka ngaji. Namanya kesalahan keur ngaji ibadah teu bisa. Waktu salat mah kudu salat sekalipun keur ngaji.